Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena urang sadar urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwa santri, hormateun simkuring guruwaneun pikeun simkuring, ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, Ibu, Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Mun ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Ibu gering leos ka doktor kunaon make jeung ka doktor jawabanana hayang cager. Nu dagang hayang untung, nu tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Ta ieu judulna pangaosan. Sabenerna ai pangaosan hayang naon? Cek bibir hayang ilmu, da cek hate mah hayang nempo urang. Jadi nu ngaran hirup nu alus teh nyatana hirup nu puguh karena tujuanana. Dagang hayang untung, tani hayang hasil, ka doktor hayang cager, tah pangaosan ge ibu teh kudu puguh karena tujuan. Cek ibu hayang ilmu, maka geratanya tong nanya batur, tanya awak sorangan. Lamun Allah nitipkeun ilmu ka urang sanggup moal, da ku perkiraan mah moal. Loba jalma sakola luhur caritana hayang boga ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna. Gerateangan ilmu nu mana nu ngarobah diri kudu sombong dina hirupna. Weh, da ari ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya urang boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mah urang boga ilmu da hirup mah poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kicep kieu mah kicep beureuk hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantep. Kabeh ge nyaraho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ustad ge sok parasea. Ibu ge ararapal ka salaki teh kudu hormat, geuning duit leutik mah jeding. Jadi pertanyaan anak ieu teh ilmu teh di mana? Matak fungsina ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Jadi di mana eta cahaya ayana? Qalbun salimun, urusanana urusan hate. Matak ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tong lalajo ceramahna, lalajoan mah pagaweanana. Ulah nerangkeun sedekah tapi manehna pedit sedekah, ulah nerangkeun zakat bari manehna tara zakat. Di mana ilmu sambat biwir can katempo dina pagawean. Aduh, sadio Matak ilmu bakal cicing teh di mana? Qalbun salimun, dina hate nu bersih. Jelema boga harta alus hate apan jadi bager, yatim katulung, miskin kabantu, nu susah bakal kabela. Harta cicing di jelema nu alus hate. Lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki loba hartana toong hirupna beuki adigung. Karek meuli kongkorong 5 gram ge leumpangna kuat jiga 5 kilo. Pinggal digibrig-gibrig, malahan maker pengajian ge gujrud. Ieu teh gelang teh 40 gram ti salaki, kumaha ceuk tatangga, kumaha sia.
bongan harta cicing di jelema nu kotor hate maka harta jadi alat kasombongan. Pong kitu deui ilmu, lamun ilmu cicing di jelema nu kotor hate beuki luhur ilmuna punten beuki adigung hirupna. Tapi lamun jalma boga ilmu bari alus hate beuki luhur ilmuna beuki tawado dina hirupna. Aing ngaran tawado teh boro-boro mah kolot budak leutik bakal dihargaan. Ibu gerasok toong budak leutik anu umur 3 tahun maca Quran teu bisa, ngaji hadis teu bisa, maca kitab boro-boro ka masjid tara salat ge hanteu. Tapi budak pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng padahal teu apal Quran teu apal hadis. Tah coba ieu nu geus kolot. Quran ararapal, hadis diaraji, ka masjid leket, salat ge osok, boro-boro goreng jeung dulur, boro-boro amek ka tatangga, ibu keheul ka salaki saminggu teu diolok ku duit mah hese cager. Nah, eleh ku budak teu apal Quran, budak teu apal hadis, budak tara salat, tapi budak pasea jeung budak tatangga tungguan 5 menit pakaleng-kaleng deui, matak era urang teh boga ilmu luhur tapi kalakuan eleh ku budak. Aduh. Keur mah hirup bodoh katama saban geureuh ka batur maka ku Allah teh moal dibikeun eta ilmu naha apal hatena bodoh wae saban geureuh komo pinter moal teu ngaleuyek. Keur mah sangsara katama panasan wae ku batur keur sangsara wae kitu wae hirupna rudet komo beunghar moal teu nipu batur. Matak lamun hirup hayang ku Allah dipilih, hayang ku Allah dititipan, geura toong heula hate sorangan. Mun hate rudet, geuleuhan, rujitan, cuaan, ngewaan, bahaya lamun ilmu cicing di jelema nu hatena kitu. Jadi keukeuh urusanana ieu mah urusan Allah milih jeung gumantung eusi hate. Matak pek kitab bararaca, hadis geura aji, Quran sing katalar, salat sing leket, pengajian sing mineng, pertanyaan anak balik deui kana hate. Sapanjang hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, ilmu nu mana nepi ka teu bisa ngarobah eusi hatena, boro-boro ngarobah batur, ngarobah diri kitu bisa. Aduh. Da ilmu mah kudu bisa ngarobah eusi hate. Ulah ari kitab kata lalar, hadis ka aji, Quran ka baca, ayeuna rudet wae jeung tatangga. Berarti ilmu teu matak ngarobah eusi hate nu sabenerna. Bener? Ahli maksiat ge cantang tu ka neraka, ahli ibadah ge cantang tu ka surga. Ahli maksiat cantang tu ka neraka, ahli ibadah ge cantang tu ka surga. Ahli maksiat sakali tobat tuluy maot, beak dosa maksiatna ku tobatna. Ahli ibadah sombong sakali, beak ladang ibadah ku sombongna. Weh. Matak tanya awak urang teh saha hirup teh ukur disebut batur. Da ieu teh nu hadir teh kabeh ge palsu atuh. Da neangan jelema asli teh hese atuh. Ieu teh palsu. Sagelis-gelisna ibu make make up pake blush on susungitan aya teu kuring kabita demi Allah henteu. Kunaon kuring teu kabita, kuring sadar ieu mah kepalsuan. Wajar dek pangaosan di bedak, wajar dek pangaosan mandi, wajar pangaosan rapi. Coba wayah kieu di imah daster merengkel. Kameja ngalek-lek soek, ta eta aslina mah matak moal katipu, ieu mah palsu. Nari nu beunghar asli palsu palebah mana ngeunah jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur. Boga imah hiji hayang 2 atuh sertifikat kabangkeun, mobil hiji hayang 2 BPKB kabangkeun, hareupeun batur gaya imah 2 mobil 2 toong eusi sirah ngebul tiap bulan setoran wungkul. Jadi urang teh kunaon teu ngeunah hate, kunaon loba masalah melaan teuing kepalsuan. Buka jaket kebesaran teh saha urang sebenerna. Gerasa batak nu ngaran hirup mah punten talung keneh katempo poek di luar tapi caang di jero. Kunaon si eta poek keur nyumputkeun caang anu di jero, kunaon si eta caang di luar kade bisa aya poek di jero. Baju wae ulah nepi ka leuwih mulia batan amal. Urusan baju ari tiung denai 200 salawe, ari mereka fakir miskin ukur 1000 perak, nu kitu teu gablek ka cedok. Ari baju nepi ka 2,5 juta
ari barang bere ka masjid 10.000 hidang henteu baju wae ulah leuwih mulia batan amal Pak mata sederhana itu kudu riweuh heuh Pak Kades asli palsu hareupeun rakyat Pak Kades adalah pejabat hampura eusi mastaka mah liur mikiran koperasi merah putih can MBG can mikiran jalan nah nagerhana asli palsu palebah mana ustad palsu sok kurang bongkar ngarah ka pangi sararea ieu ge ustadna teh palsu Pak ceramah jika nu heueuh nya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah eta mah ceramah pancan lalajo bageurna kuring matak lamun bapak jeung ibu hayang apal aslina kuring tinggal naik Pak Kades ka luhur panggung sae ceramah teh kudu kitu yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin punten salira mah lain bereun lain mobil boga sawah boga imah ge boga lain bereun ceuk Pak Kades teh punten ayeuna mah amplop moal dibikeun cing teh naha Pak Kades moal dibikeun ceuk salira kudu nyaah ka fakir miskin daripada dibikeun kanu lain hakna urang bagikeun ka fakir miskin kumaha ceuk kuring tong kitu matak ieu teh kuring teh kikieuan teh hayang panggih jeung jelema aslina nah saha ari jelema asli hamba Allah ari ngaran-ngaran hamba Allah innallaha ma'ana hirupna ge geus jeung Allah nu katempo ukur Allah nu kadenge ukur Allah nu karasa ukur Allah bapak dicarekan ku pamajikan tong lalajo pamajikanana Pak da pamajikan bapak mah anu nyangu anu masak nu dikeukepan daek nu narimakeun bapak ala kadarna ta eta pamajikan bapak atuh eta pamajikan hohoak hampura digigireun aya iblisna nu ngaharewos yuwaswisu fi sudurinas pikanyaah pamajikan bapak tonyok iblisna kahartos situ percaya jadi urang nempo pamajikan nyarekan teh sebenarnya di belakang layar eta nu ditempo adalah Allah dek naikeun darajat martabat salaki lamun lolos tina ujian ku bebengok pamajikan jadi enjoy ngareupan pamajikan baud oge tara ngamek naha apal Allah boga rencana naikeun darajat urang ku dibaudan ku pamajikan atuh lol bapak nyokot duit bikeun kanu keur baeud 2 juta pan langsung ngarumpuyuk lain tadi teu pasea sabab nu ditempo adalah Allah nu kadenge adalah Allah nu dirasa ge adalah Allah genah hirup lamun geus kitu nempo Allah ngadenge Allah ngarasakeun Allah talamun ibu hayang apal ngarasakeun Allah da babari 88 we apalkeun Allah teh boga sifat salapan disebut asmaul husna lamun hirup urang jeung Allah tinggal niron kana sifatna sifat Gusti Allah lamun Allah boga sifat ya Rahman ya Rahim maha welas maha asih urang teh hamba Allah kudu ngahambakeun diri ka Gusti Allah tembongkeun sifat Allah ayana awak urang nyaahan asihan dedehan katempo Allah teh sifatna na awak urang ieu mah aya nu diomongkeun Allah ai pedit bebeakan nah jadi si korun aya nu diomongkeun Allah gerasok aya teh sombong nah jadi Firaun aya nu diomongkeun Allah tapi nah ngadu domba batur nah jadi Abu Lahab aya nu diomongkeun Allah tapi gedebul wae nah jadi Abu Jahal teu katempo Allahna dina sifat dirina matak Allah teh teu katoong wujudna teu kadiri teu katempo jirimna tapi Allah bakal karasa sifatna kahartos rasa atuh baca rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur teh bingung urang matak jelema anu bareng jeung Allah bakal peduli ka sasama dina hirupna batur lapar bakal ditalang batur bingung bakal ditulung budak yatim disakolakeun fakir miskin bakal dibela itulah jelema nu boga sifat Rahman jeung Rahim lain we ku eueuh Allah boga sifat ya Latif aya Latif teh maha lembut dipingpin pan ku bapak MUI di masjid sok cenah ibu urang wiridkeun ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif wahai Allah nu maha lembut asupkeun kana hate Allah maha lembut maka manusia kudu lembut lembut naonna lembut hatena lamun rumasa urang jadi hamba Allah ieu mah di masjid ya Latif datang ka imah nyarekan salaki peda salaki keur sare sangu eueuh cai eueuh kuat gantawang teh lain mikir bebengok salaki teh peperieun aing pengajian molor wae eta ya Latif
nepi ka teu katempo Allahna kahartos. Ari Allah boga sifat Al-Ghafar, Al-Ghafar teh maha panghampura. Matak lamun Allah boga sifat Al-Ghafar maha panghampura, ibu kudu geus siap dihina batur, dicaci batur, diledek batur, dipitnah batur, dituding batur, dipikangewa ku batur. Allah Al-Ghafar maha pengampun, maka urang hamba Allah kudu boga sifat asa hampura ka jelema nu dolim nu ngewa ka awak urang. Batak lamun mah aya nu ngahina jeung nu ngaledek bikeun dina awak. Al-Ghafar Allah maha pengampun, urang hamba Allah kudu asa hampura ka jelema nu ngahina, sabodo teu apaleun matak ngahina oge. Pancek Nabi ge kitu, inna ummati la ta'lamuna saia, umat kami teu apaleun dina naon-naon. Meujeuh Muhammad dicaci, meujeuh Nabi Muhammad dibenci, teu apaleun cahaya Islam nu aya dina dirina dibuka mah geuning ku Nabi, kabeh oge taluk kahartos. Dai urang mah ngalusan cangkang teuing, tiung ngaguyupuk, gamis ngangsar, ayeuna hasem beungeut. Cing atuh ibu teh lamun geus ditiung sok tuluykeun tiungna sing alus, gamisna sing hade, oratna sing tutup. Ngan wayahna tiung teh barengan jeung tiung batin ulah ukur tiung lahir. Da tiung ieu mah warna-warni ge anger teu ngaruh, balikna anger we warna bodas heuboeh. Tah nu dibawa ke alam ditu teh geuning ibu, tiung teh kudu bisa lahir jeung batin. Tiungan lahirna, tiungan batina. Dina sirah teh aya panon, dina sirah aya bibir, dina sirah aya ceuli. Mata kudu gablek ka era. Lamun tiung gede tapi popolotot ka salaki, tiung gede tapi kana gosip beuki, tiung badak tapi ngocobrot ngomongkeun batur, sing arera, sing arera, sing arera. Ningal bapak-bapak belah ditu buat kieu tah lebok, lebok. Sing era keheul bae da ku ceramah kieu dirabut kabeh. Aya lahir aya batin, panon oge aya panon lahir aya panon batin. Tong sok lalajo ku panon ieu, sok nipu. Rambut gondrong bukan pembohong, rambut gondrong ku panon ieu bisa ngewa bisa geuleuh, pedah batur jabri. Rasakeun ku hate, ternyata lain pembohong, kudu resep sabab Allah mika cinta karena kejujuran. Rambut gondrong bukan pembohong, lebih alus daripada dijas make dasi. Harta loba, jabatan luhur, ayeuna bangsat duit negara. Bener. Ukur ngarapihan cangkang naon beda jeung kadongdong lemes luar rumet eusi. Sifat niron karena sifatna Gusti atuh kahayang ge kudu kahayang Allah. Ibu nyunatan budak gampang, tinggal ini we ka dokter 750 ku laser balik nyieun baka ka hayam dekul numpeng barang dahar beres 3 juta angus. Pan dieu mah hayangna bodangdut tong nuding kahayang Allah da malaikat joget. Hayang bajidor lain kahayang Allah, eta mah kahayang diri. Matak bubar hajat jebleh di masjid tong nuding Allah, lebok kahayang kahartos. Kaputusan ge kudu kaputusan Allah, lain kaputusan urang. Nana gerhana ge aya diputuskeun ku Allah jadi penceramah mah 1000 jelema ngahalangan ulah jadi penceramah. Kun payakun Allah kudu jadi nu 1000 ngadon gering pikir mikiran takdir kuring. Cobaan ke maku RW geus udang sing badag gamis sing ngangsar, insyaallah moal aya nu ngulem RW. Kumaha ceuk warga, alhamdulillah si RW anyar cobat. Takdir lain ayana baju, takdir lain ayana bentuk, takdir lain ayana wujud, tapi takdir kun payakun milik Allah taala. Sanajan ditempuh ku batur pi mohaleun kuring jadi penceramah, tapi kun payakun Allah kudu jadi saha nu mampu ngahalang. Jadi ieu teh keur narima takdir. Pak Kades ge sok takdirna kudu jadi kades. Matak geus anu teu tulus kamari jadi kades entong ngewa takdir. Dari sebenarnya mah jadi jeung teu jadi teh talung keneh teu jadi. Komo ayeuna mah Koperasi Merah Putih matak jangar. Can ku gubernur anggaran disopak mah. 40% ampil leungit. Matak tong ngarep-ngarep teuing jalan alus zaman kiwari mah MBG pan sararumping jangar kana hulu atuh. Matak untung urang teu jadi kades. Matak nu jara di ustad tuluykeun tong sok nyalon hayang jadi kades tuluykeun genah kana jadi ustad sakali batuk gemol.
coba Pak Kades sambutan paingan Pak Kades sambutan tara lila da komitmen atuh kanu hajat datang karena hiburan sumping telu sambutan sugan ayah hideng gitu panitia ngamplopan urut sambutan da atuh mata hirup mah geus gara cicing dina tugas masih teu kudu riweuh tarimakeun kaputusan Allah lamun urang narimakeun kana kaputusan Allah mata hirup bakal syukur tina bentuk awak ibu bersyukur teu penyol oge ieu mah segala dirubah bulu panon geus ponok robah dipanjangan antep pan ngeunah bulu panon ponok mah kucap kicep teh hampang tuh ibu ieu mah teu narima meuli 400.000 eluk-eluk ka luhur atuh nempo urang teh kojikeun nu berat kiceup balik ti dieu mah motor gelebuk angin badak pan nilep bulu panon dua nana ti kusrukana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon ti orok nepi ka nini da eueuh jelema halis manyangan tapi kaum ibu-ibu nepi ka stres mikiran halis deuk endit-enditan teh kerok heula ganti ku patlot balik ti dieu teh leungit hiji capek awak genut tarimakeun cirina salaki nyenangkeun ieu mah awak genut ai hayang dipoto nyangeyeng cintu kunaon ibu dipoto nyangeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu aya dina foto ka tempo langsing diajak pange jiga drum di jalan tarimakeun cirina salaki nyenangkeun ieu mah dereg-deg ka kantor desa senam 3 tahun ibu nu senamna salaki nu TBC-na nah pakaian senam da eueuh nu rapi rok ponok kaluhur you can see bujur monoyot bujal kadolo tuh nah hanana gerhana apa pernah lalajo di gor lalaki nu mana anu ridho pamajikanana di tempo batur moal aya nu ridho ngan ari lalaki punten elehan digenggereukeun sieun nyakar ai henteu da bingung nya Pak akhirna teh kumaha mamah we mata lalaki mah begung ngabatin teh sieuna 2 tahun senam nah da beres senam 2 tahun teh lain langsing sedangkan tujuan senam adalah langsing kala beuki meber Bapak da eta beres senam teh goyobod comro misro liliwetan ongkoh salaki mah nalakot kana tabang da kaseredkeun beuki meotan paeh we isukna menges hirup jelema nu geunah mah nu narima kana kaputusan Gusti selesai batur maju urang henteu keun bae kun payakun batur kudu maju urang henteu nu henteu pek geura sabar nu maju pek geura syukur duanana ge keur ibadah nu maju syukur nu henteu sabar batur beunghar pek sing bisa syukur ku beungharna anu miskin sing bisa sabar ku miskinna duanana ge ibadah ieu mah hayang we jiga batur ai takdir Allah kudu sangsara kalah ngek-ngekan mata geus lamun aya nu sangsara tumarima keun bae leungit hisaban tina babah harta panu sangsara mah geus moal ditanya ti mana harta dipake naon mun aya malaikat nanya ti mana harta dipake naon temalan ku ibu teu boga gitu sok bisi ibu teu percaya ibu init ka mall milu pipis tong balanya milu pipis teu boga keluar dipegat ku kasir teu henteu da teu balanya coba mun urang saban di jamret balik ditewak ku polisi nah kudu mayar heula ka kasir tak eta teh harta teh bakal ditewak heula ku malaikat ti mana harta dipeke naon nu sangsara mah moal da teu gableg mata keur nu miskin tong leutik hate tarimakeun sing sabar malahan mah 80% nu miskin mah panjang umur penyakitna ge bisul paling 80% nu miskin penyakitna dan nu kitu atuh bisulna ge lain bisul gede bungkul beunyer nu leutik teh 80% ditalungtik ku jalma nu ngarti ternyata nu miskin panjang umur nah dan nu miskin mah teu stres deuk dahar wae teu lieur naon nu aya dina meja di dahar kajian angeun kacang 2 poe geus leueur teu nyeri beuteuk coba nu beunghar deuk dahar geus leneng restoran mana budget sabaraha tuang menu jeung naon nepi ka deuk dahar kuat lieur kitu coba nu miskin nu aya bubuk tarasi lemot sameledok hakan jonge jotan babadotan pucuk sintrum letak
mata kedahar teh rabeng doma jarak jangket mata hirup mah ternyata aya dina kalimat narimakeun sing syukur selesai nya ta ibu pan kahayang mah hayang boga salaki kasep jeung beunghar ternyata ku Allah dikirim jelema petot tarima sing bisa bersyukur petot-petot ge jelema lumayan daripada dibere kasep jeung beunghar ibu moal sanggup lamun salaki kasep jeung beunghar hiji galak timuru dua WA dipariksa telat balik ke dicarekan nah sieun dipauk batur nu kasep bari beunghar coba jeung nu petot deuk balikeun teu kajeun malahan 2 bulan teu balik-balik pak bisi bade beger sok we mama ridho nah percaya si eta moal beger lain bab satia ngan moal aya nu hayangeun ka nu petot aya hikmah dibalik eta mata kiru mah geus lah tong loba lalajo batur lah ngewa komo lalajo kasalahan batur kagoreng batur batutan batur ulah urang teh boga anak boga incu boga buyut udeg-udeg kakait siwur kakait katel ongkoh 7 turunan tak kahanapna teh matak tong saban geureuh kana turunan batur tempo tu dapuran awi teu lempeng kabeh nu bengkok ge aya ieu mah anak batur baong kade tong gaul jeung jelema balanyos budak baung gitu petak nanaunan nyeri hateun inung bapa nu ngalahirkeunana mah bisa jadi budak batur eureun budak urang leuwih edan kumaha cek itu hakan tah kahartos ya matakna atuh tong panon teh tong loba teuing lalajo nu batur ieu mah kana lalajo teh dina agama ge sok loba teuing lalajo batur naon ustad kitu teh di kopiah lalajo batur teh tong sok lalajo batur sabab saban-saban manusia boga pola yang berbeda kunaon kuring teu di kopiah kunaon kuring teu di udeng kunaon kuring teu di gamis tuh geura sok bongkar aya naon tadi bab eta da urang ge deuk sabenerna mah pira di kopiah babari pisan ngan wayahna bunian heula sisirah da munian sirah mah enteng meuli haji iming 70.000 pira tinggal make tapunten nu hese mah lain di kopiahna tah munian eusina Allah nya bener ya lain identitas bae we atuh bapak di kopiah tong jiga urang tuluikeun nah bisa digenggeureukeun batur nah maneh jadi tara meningge hirup mah silih harga keun atuh barareda bae atuh lah dek NU dek Persis dek Muhammadiyah dek Sarekat Islam dek Jamaah Tabligh dek siapapun pek da aya nu sarupa sahadat sarua Ka'bah sarua Nabi sarua kiblat sarua rakaat salat sarua Ramadan sarua Idul Fitri paling beda sautak saeutik geuning sarua naon alasan urang kudu pasea ukur ego nu sabenerna matak musuh urang teh lain batur tah ego ibarat ibu pasea jeung salaki na memangna salaki musuh ibu bapak pasea jeung pamajikan na memangna pamajikan teh musuh bapak pan era geus pasea tuluy HS2an keneh ternyata musuh urang mah lain batur lain dulur lain tetangga lain baraya musuh urang teh pak tah awak sorangan matak ragrageun atuh ego teh ieu mah pasea jeung pamajikan kuat lalak dasar ibu pampangna mah tah ai bapak mah da sok loba nahan mun itu tuh salaki keur sarege molor wae bagong lalaki nu mana nu ngeunah disebut bagong untung salakina pinter naon mama nyebut bagong berarti sapeupeting aya hees jeung bikangna kumaha ceuk anak mama bagong bapak bagong ari abdi heuh anak begu saja ragrag talak budak korban rumah tangga amuradul nu dituding Allah kalakuan nu gorengna urang tapi naha Allah dituding terlalu dolim urang ka Allah da sebenarnya mah paburantak rumah tangga lain ku Allah tah ku kalakuan sorangan ayo Siti madak lamun hirup jeung Allah sing eling tuluy ka Allah dalam keadaan amok kekayaan dihanap kekayaan di luhur kekayaan kumaha hadirkeun Allah hadirkeun Allah hadirkeun Allah selesai amok kasalaki hadir Allah bari popolotot kana nyarekan teh ngan kudu wirid amak kasalaki teh subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kana cekek saeutik yasin
pan salaki teh tibatan ngamuk ngadon maca ayat kursi da disangkana jurig cai nu asup kebro duit 2 juta tangkep ku ibu sadaqallahul adzim moal pas ya matak bahasan lagi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub mun hate hayang jongjon hayang tenang heuh dikir pek dek dikir nyieun majelis khusus dikir mangga riadoh latihan nyata urang mah da aya dikir kitu mah teu bisa tibada isya nepi ka subuh mah cangkel suku heuh wayahna atuh lamun teu bisa dina jalur eta dikir hate ku perasaan nyata perasaan ge can bisa dikir atuh ngalengkah tong kana salah bagian tina dikir atuh nempo batur entong ngahina bagian tina dikir ngatong resep kana gosip bagian tina dikir tuh matak dikir teh entong sok saban geureuh batur anu keur dikir bisi bisa batur keur nungtun rasana tah urang mah jujur dikir henteu rasa eueuh matak pagawean teh ngaledek jeung ngahina nepi ka bibir teh manyun-manyun nanya kikituan si eta mah dikir lain jiga nu hayang ditonyok hirupna teh tong sok saban geureuh kanu dipigawe ku batur kartos bu tong sok saban geureuh kana perkara nu dipigawe ku sahadat sarua zakat sarua ibadah haji sarua nabi sarua kiblat sarua Ka'bah sarua naon alasan urang bet kudu pase ego pak matak musuh nu sabenerna lain batur tah ieu beungeut sorangan matak ibu teh kali-kali ngenteng da tugas ilmu mengawawuhkeun kana gawe lain keur ngapalkeun ilmu mah lain kudu diapalkeun aing ngapalkeun mah demi Allah enteng tapi kudu nyaho kana tugas gawena boga ilmu naon gawe tina ilmu monya boga ilmu ngadon pasea debat jeung debat berarti teu wawuh kana gawe eta ilmu bener lur monya aya jelema salat geus lamun urang salat kudu apal cara gawe sanggeus salat maknya geus salat ngomongkeun batur ngaledek batur ngahina batur rujit ka batur cuak ka batur panas ku batur eta salat berarti si eta sholat teh teu kasiniran ku bacaan sholat teh alus tapi nah ucapan jadi goreng bacaan sholat nu alus kudu dibawa karena ucapan anu alus ulah ari bacaan sholat di alus-alus ari tatangga nyeri hate ke bibir urang jeung dulur teh akur-akur ku bahasa urang berarti sholat teh karek samet alus bacaan can alus dina ucapan bari surak bari maranehanana nu kitu teh ai wajah tu wajhiya mah kabeh ge apal subhana rabbiyal azim kabeh ge apal subhana rabbiyal a'la kabeh ge apal Fatihah kabeh ge apal ngan mana gawena batak bahasana salat awakna salat hatena salat rasana salat prilakuna sekali deui salat awakna salat hatena salat rasana kudu salat prilakuna matak lamun ibu hayang lalajo jelema salat teu kudu lalajo di masjid da masjid mah tempatna teu kudu lalajo nu keur ruku da si eta eukeurna tapi lalajoan lamun jug nyaah ka yatim nulung si miskin miara nu susah nyieun imah nu jompo bebela ka sasama tah salat ka ciri dina gawena iya ada sholat gak anggar pedit kahartos pak komo jelema sholat juga nepak dada asa aneh dimana bang sholat maknya aya sholat jadi sombong gitu aing teu ngarti sholat awakna ti mimiti ruku sujud assalamualaikum atahiyat jeung segala rupa sholat awak sing alus rukun jeung syaratna sing bener ngan wayahna kudu salat jeung hate teh kudu salat hate nu salat sidqul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi salat sod lam jeung ta sod sidqul qauli lam layyinul qalbi ta tarku ma'asi tah salat hate sidqul qauli hate dibawa kana ucapan alus ucapanana layyinul qalbi leuleus eusi hatena tarku ma'asi ninggalkeun kamaksiatanana tah salat hate teh eta mata kuring nanya ke ibu ngomongkan batur dosa teh ai papalotot ka salaki dosa ai tara ngagugu lamun dititah ku salaki dosa ari panas ku milik batur dosa ai ngomongkan ka gorengan batur dosa mukakeun ai batur dosa geus nyaho naha teu eureun
Gening eta salat teh karek awakna Pak. Salat jeung geus si hatena matak lamun hayang ngomongkeun batur bekem bibir teh bekem. Tak isuk teh cek tetangga nah mana jadi jempe wae tara ngomongkeun salat. Paling neurak 2 poe teh kaituna mah beuki maceuh we si eta teh. Layyinul qalbi jelema salat mah da leuleus hatena ge. Dihina tara ngalawan, dicaci tara milik benci, dipikacua ge ngadon cinta, teangan jalma nu kitu, maka eta jalma geus nuduhkeun akhirat nu sabenerna. Teangan. Matak cek kuring ge ribuan kitab katalar, ngaji hadis sing nya, maca Quran sing leres, ka masjid sing getol, tanya hate, ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, ilmu teu matak ngarobah dirina, komo lamun ngarobah baturna. Aduh, matak sing ilmu teh sing nyaho kana gawe. Tak ieu geus pangaosan, kudu apa sanggeus gaweuna dina pangaosan. Minimal 3 atau seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara sakitu seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Ingat bisa anu baeud ka ibu tepungan peuting ieu peneh. Urang teh geus pengajian jeung nanagerhana, poin kahiji kudu bisa seuri kanu baeud, pan babungok mana teh baeud wae ti bareta sok aing geus seurian, ibu gelon teh. Lain maksudna batur baeud urang babarah katakan da ngadon ditonyok. Tong saruana ripuh nusok baeud mah ripuh capek hatena, ripuh sirahna, penyakit babari datang naha jamotrot. Coba jeung jelema nu amis budi, aduh bade ka mana kapayun engke wangsul nanya nyimpang heula mak keur nyieun karedok tuh ngeunah nepo beungeut jelema kitu. Matak naon hartina gedong sigrong lamun eueuh nu nganyang. Kunaon eta gedong sigrong tapi eueuh nu nganyang? Lain salah gedongna, tah bebengok nu gableg imahna hasem beungeut. Coba imah butut si miskin bari ku bilik molongo, kuat loba anu nganyang, butuh cai kasih eta, butuh dahareun kasih eta, hayang botram jeung si eta, padahal miskin butut imahna ternyata lain nu dipandang imahna, nu dipandang teh jalma nu boga imahna amis budi. Lain mikir ka ditu naon harti geura sok na teu era sawah lalega na teu era ya keur naon ngagunuk-gunuk sawah lega, keur naon mobil loba, keur naon jabatan luhur, keur naon duit naker lamun teu manfaat di akhirat. Matak krampa duit boga yatim bere, miskin bikeun nu susah geura talang, duit aya keneh nu bapa harta nu bapa tapi manfaat geus dicatat ku Allah taala. Boga sawah pek Pak usaha sing bener, sawah lega sing boga 2 hektar 3 hektar maka itu ngan kudu manfaat di akhirat. Geroan sadesa ieu jang ka dieu bisi maneh teu boga sawah ai menta beas jadi era tah 50 tumak keur maneh, pelakan ku maneh, tanuran ku maneh, mes ti akang, modal ti akang, hasilna kop keur maneh, sawah nu bapa tapi manfaat geus aya di alam akhirat. Lain hartina sawah kudu dijual tuluy disodakokeun atuh bea kabeh gitu. Sing cerdas Pak. Geroan deui tatangga sabelah bejana maneh mah teu boga beas ka dieu tah 50 tumak, pelakan ku maneh, tanuran ku maneh, mes ti kuring, modal ti kuring, kope maneh mangagarap, sawah nu bapa teu robah jadi nu batur tapi manfaat di akhirat geus melaan beuteung batu. Aya kumaha Bu? Hese naon? Oh hese atuh keur naon urang ceramah teu direnge. Deuk nyebut hese, dek nyebut moal, dek nyebut hoream, kuring mah moal nitah ngan Allah bakal maksa. Bisi di dieu aya jelema tukang tipu, tuluykeun tong eureun. Moal aya ceramah nu jiga urang nitah ka tukang tipu. Bisi dina riungan ieu aya jelema tukang tipu, tong eureun entong tuluykeun nipuna. Sing nepi ka sawah lega, sing nepi ka imah loba, sing nepi ka kendaraan aya tina ledang nipu teh sing sukses. Ngan awas Allah bakal ngeureunkeun harita keneh. Gedongna sigrong teu manfaat, sawahna lega teu manfaat, mobilna mewah teu manfaat. Eureunkeun ku Allah tina nipuna, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal ti Allah kudu balik deui ka Gusti.
roh urang teh suci maka balik kudu suci tah suci na roh urang kaditu dibersihan heula ku Allah Ta'ala matak bisi deuk nipu pek da engke ge disucikeun ku Allah kunaon disucikeunana runtuh imahna pamajikan jadi baung anak judi online sawah aya nu ngajual harta aku bangsat lebok tah daripada tukang tipu dicarek engke ngamuk pek tuluikeun ngan ku Allah bakal dipaksa bakal disucikeun mending disucikeun di dunia coba disucikeun ke akhirat digodog heula lur bapak tujah-tejeh tujang tajong kana termos kana boboko bu antep tong dicarek ustad antep kumaha bapak weh deuk ngecepok bujur pamajikan kepek ngan Allah bakal nyucikeun kakotoran ieu ruh kotor disucikeun kunaon disucikeunana jadi eureun tatajongna nalika ku Allah dibere lumpuh aduh leungeun merengkel ieu bengok suku jadi tilu ujung itek aduh hampura tong nyeri hate cara Allah nyucikeun manusia eureun tatajongna dibere lumpuh tah lamun salaki ibu geus kitu tinggal sampeurkeun dorakati aing innalillahi wa inna ilaihi asal ti Allah deuk balik deui ka Gusti Allah asalna suci deuk balik deui dalam keadaan suci di dunya ge disucikeun heula kunaon disucikeunana diuji ku musibah ku ujian ku panyakit ku beak harta ku budak baong ku pamajikan rungsing kata kurang matarannya rek sok bisa rek jadi tukang tipu bisi bapak dek galak ka pamajikan tong eureun tuluikeun kaya ta ibu tanya dek ngomongkeun batur unggal poe sok tong eureun sing sumanget sing nepi ka meunang duit tina ladang ngocobrot batur teh ngan Allah nu bakal ngeureunkeun bere nyeri huntu pan eureun harita kenehnya mata punten Pak Ustad di dia tong sok saban loba nyarek kene antep urang mah teu bisa walakaya nu bakal ngeureunkeun malain urang Allah Ta'ala ibu popolotot wae keun Pak sing sabar kege ku Allah dieureunkeun bere we pan nyeri panon jeung belek eta deuk molotot teh nyeri dabongan urang suci balik oge ka nu maha suci maka roh urang ge kudu dalam keadaan suci sing arapal gawe sing apal gawe ulah nu dibaca subhanallah ari hate kotor dikukut eta teh teu nyaho gawe subhanallah maha suci Gusti Allah ari hate kotor dikukut aya dina bibir subhanallah ari hate rudet wae kadongdong ge lemas luar rumet eusi ari nyarita alhamdulillah boga gedong alhamdulillah boga sawah alhamdulillah budak sakola alhamdulillah eta mah karek ngomong alhamdulillah boga gedong alhamdulillah boga gedong alhamdulillah budak sekolah alhamdulillah gaji gede alhamdulillah duit loba can katempo gawe alhamdulillah karek ngomong naon atuh gawena boga gedong alhamdulillah boga sawah alhamdulillah budak sekolah alhamdulillah hampura bu gawe nama mun geus bisa nolak kana BLT iya mah panu beunghar ge gedong boga sawah boga RT teh mere BLT dicarekan RT eureun jadi RT teh rada gelo teh citu kunaon ibu batur menang BLT aing henteu yai eta alhamdulillah ku teu katempona gawena gedong boga sawah boga mobil boga motor boga budak sakola dahar 3 kali baju gonta ganti hayang BLT ngerakeun lamun bener boga alhamdulillah kabagi BLT tepungan kades tepungan demo teh lain dina kagorengan dina kaalusan demo nu mereunang punten Pak Kades emak teu rido menang BLT sanajan ngaran emak aya keneh tapi wayahna pangmikeunkeun ka nu miskin pangmikeunkeun ka si yatim emak mah moal narima rumah sa imah boga sawah boga baju ge gonta-ganti tah eta nu beunghar anu sajati keprok da eueuh komo nu beunghar tuluy ngadenge ceramah kieu bari meunang BLT jug hayang balik teh sing sumpah lain balik tobat mana teh kudin sia nu sangsara loba keneh nu yatim keur keneh lain hak urang Pak heuda eta data emak aya pek data mati negara ngaran urang ngan geura tanya awak sorangan ai ka Allah minta beunghar ai hareupeun kades ngamiskin-miskin sorangan
ceramah kieu mah demi Allah kades nu pangheulana geunaheun hate da hatena mah kieu aya kuring misalna teu sanggup ngomong kitu nya iku salira mah tuh kan bae pakades cicing kumaha urang ngarah salah darah tu jelema ada nya cek kuring ge kudu nyaho gawe Allahu Akbar Allah nu Maha Agung naon gawena tong sombong pan Allah nu Maha Agung ieu mah Allahu Akbar dibaca ai sombong dipiara asa teu nyambung jeung ngomong teh bener ya teh jeung naon nu dipake alat kasombongan naon sobu geulis pejakeun tak kono geulis tong gumulis teuing ngewa budak ABG gumulis aya meujeuh da boga modal geulis nini gumulis keneh jongklokeun ka ditu budak ABG datang kuring sareng ngeo anana budak ABG kan budak ABG mah zamana usumna deuk cumentil ge deuk gumulis da memang geulis coba nini sareng ngeo anana cekek ku aing gitu mah teu sadar umur dek naon disombongkeun sok naon hirup ukur disebut batur nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut ajengan jujur kuring hoream disebut ustad hoream disebut kiai hoream disebut jelema ngarti mung dihargaan batur mung disanjung batur mung dipuja-puji ku batur nah kuring lebih apal saha kuring dihargaan batur ibu ngahargaan kuring lain kuring nu berharga tapi ibu teu apal gorengna kuring bapak nyebut kasep ka kuring lain kuring nu kasep tapi bapak teu apal budugna awak kuring nu apal mah diri sorangan lu matak disebut ustad teh mung sieun teu akur jeung gawe anu disebut ustad tapi pagawean geuleuh ka batur jeut ka batur cuak ka batur ngewa ka batur panasan ku batur na kudu kitu sia teh ustad dangaran ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi ayeuna nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun bade Cianjur aya nu bareuh eta mah asam urat nabi ngawariskeun ilmu bager ya rasul aya korma dipetik dibikeun ya rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal alus awakna pangajian hate suudon kieu banyak orang yang ngadepan jelema bareres HTP teh rarudat kieu awak nama bener pak pangaosan eta hatena mah kuat gitu ye lamun jam tangan kuring cek ibu moal dibikeun ibu teh lalajo kuring nempo kasalahan kuring rampa awak ibu sorangan mun ibu boga barang anu alus dipentak ku kuring deuk dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun sarua geuning urang teh manusia biasa bener manusia biasa pak kuring jeung bapak kuring jeung ibu manusia biasa tidak ada kemewahan tidak ada keistimewaan matak teu sudi urang mah dimewah-mewah nah naonan teu ari sok ieu teh tah saking kunana gerhana mewah eta nginum ku 3 gelas lamun diinum kabeh ngarebek beteng urang hiji we atuh hiji ieu geus taku sabab eta mah teu istimewa eueuh inumeun sarua nih hareudang deh ternyata orang teh ukur disebut batu jara di presiden Prabowo jadi presiden Pak Dedi jadi gubernur Pak Doktor jadi bupati hampura jara di pejabat teh aya rakyat jadi pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu eureun rakyat tong nyoblos mungkin jadi presiden eureun rakyat tong nyoblos Pak Dedi jadi gubernur eureun rakyat tong nyoblos jadi bupati lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat mau jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat rakyat butuh janji tapi rakyat butuh bukti rakyat butuh waos nyoros cos tapi nu penting mah aya buktos ulah demi rakyat waduh loy ah wios keun ngesangkeun wae lah da ya mah kesang barokah lain kesang barokahnya Hasyim mau jadi pejabat tanpa aya rakyat mata geus di pejabat
gerak ingat deui baheula kana janji-janji keur kampanye ka rakyat naon. Ingat ulah sok jadi api-api popohoan ngewa. Besi pikun maraneh teh. Mana nama batuk saeutik oge heuh. Ini ka Singapura berobat nage bari ulin. Coba rakyat leutik boga BPJS ge ke rumah sakit loba ditolak. Paribasa eueuh ruangan pedah nu datangna sangsara meureun euy nepi ka ruangan jadi eueuh euy. Jadi ibu teh satuju karena omongan kuring tah kitu ngarah ditewak kabeh. Nah bapak majikan nu ipis buris teu satuju kitu. Oh satuju ngarah ditewak sararea. Tapi pan hukum alam moal jadi pejabatan pak ayana rakyat mata geus jadi pejabat kudunya deui ka rakyat. Carita nabi mensejahterakan rakyat nu mana nu geus sejahtera oi nu puguh mah maneh wae geuning nu sejahtera mah lain rakyat. Rakyat memikiran beas ge jangar kana huluna maraneh mah daharna ge kuat jutaan kayak rahasia. Seuk ibu-ibu wanian paduli rasiko paling teu diulem deui bae. Bapak asli nana gerhana ge pak bisa ceramah di tempat dua nu berjasa hiji almarhum anu ngundang kadua jamaah aya nu ngundang eueuh jamaah meureun badami urang teh kieu nya aduh da eueuh jamaah meureun Pak Kades teh cenah aing merugi mayar ya ade kieu pan sugema jamaah aya hadroh aya ceramah ongko tong rugi Pak Kades mayar teh tong rugi. Jadi kuring bisa ceramah teh karena ayana jamaah leungit jamaah nana gerhana rek ngawangkung jeung temok ngerag-rageun darajat urang teh mata ka para pejabat teh tong lagi-lagi ngewa lah ngewa kali-kali mah pejabat teh barang hakana teh sarua jeung rakyat tuh beas anu anjur teh geuning eta bulog anu pararotong teh geuning anu pahili jeung bil atung ongkoh. Orang Cianjur boga palsapah dina penangtukan eta teangan pamimpin budak angon muning gede budak angon leutik muning nuturkeun ka budak angon ngarti kana hayang muning lapar di paraban pan muningna panas diiuhkeun hayang mani dibawa ka walungan meujeuh muning nuturkeun budak angon ngarti kana hayang muning meujeuh rakyat deuk ngagugu pamarentah ngan pamarentahna kudu ngarti kana hayang rakyatna atuh. Bari urang ngomong kita sieun. Nah udah betul ngomongin si A si B si eta we. Jam kuat 11 M sia Oni jam 11 M pikeun ke Pak Kades 11 M bisa nyieun perumahan khusus jompo budak yatim bisa sekolah nu miskin bakal katulungan nu dahar kaberebea 11 M ieu ukur dinu kieu wangkul Oni sia aral hayang dieuneuk-euneuk pager meureun sia tah kumaha Bu tah sok ibu curhat sok kuat jadi curhat duit lagi cenah duit menang atuh teh nyaho atuh tanyakeun ku ibu ka ditu ibu mah ngajebak urang teteh moal jero teuing urang moal geus apal kana pedoman dijebak bieu duit lagi cenah duit menang naon moal kajebak hampura moal nyaho urang ge piomongkeun pelebah mana matak pejabat teh kudu apal gawena saenggeus jadi jabatan naon gawena pejabat noong rakyat mupus cai panon rakyat apal kasusah rakyat geura nyaho kana kabingung rakyat pan eta pejabat nu keur diarep-arep ku rakyat sing tarik atuh ngarah dipanggil urang teh ke kepolisian kabeh hayu urang ngabring yuk. Nah, dak kuring mah berdasar undang-undang kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Undang-undang ulah ukur sebatas ditulis pigawe atuh oi. Ibarat Pak Kades gitu ayeuna arison dibayar, hadroh dibayar, urang teu dibayar. Hek tempo Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Aison dibayar gersok haduh dibayar urang teu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nyieun Pancasila teh ulah ukur ditulis pigawe bener aya cek pakades teh pan salira mah ustad terus nah ustad tara dahar gitu da salira mah ustad terus kudu puasa we unggal tahun paeh atuh urang. Tapi demi Allah kuring mah kikieuan lain karena duit karena Allah Ta'ala Allah najikan teu percaya teu percayaeun aing mah bahaya innallaha ma'ana hirup kudu bareng jeung Allah nah memangna kuring kikian jeung duit demi Allah lain jeung Allah atuh kumaha ceuk ibu teh lamun diulum teh dibayar eudeuh datang geus pinuh ai geus pinuh da kumaha lain karena duit tah ieu ibu pengajian nah karena Allah da lain isuk aya deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu caramana kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan kieu tah berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok tah ieu abah-abah tah sok isuk ayakeun pakades di pengajian jago teh kudu aya ieu tah waradul karena Allah teh nu puguh mah aya tujuan nu lain nya mana atuh jelema nu hirupna bareng jeung Allah teh hayang panggih urang ya ieu mah atuh da sifat lain sifat Allah sifat iblis nu aya power ari nyarita ashadu anna Muhammadar Rasulullah abdi nyaksieun Nabi Muhammad utusan Allah tapi jelema beunghar jadi pedit nah ayeuna Nabi wir ngaku Muhammad utusan Allah tapi kalakuan pedit dan nu pedit mah lain Nabi Muhammad si korun sok gara salah ada ari Nabi wir ashadu anna Muhammadar Rasulullah abdi nyaksieun Nabi Muhammad utusan Allah tapi nah jadi sombong dan nu sombong mah Fir'aun ayeuna Nabi wir ngaku Nabi Muhammad utusan Allah tapi sok ngadudo mah batur nu ngadudo mah Abu Lahab di Nabi wir ngaku Muhammad utusan Allah tapi sok gede wadul nu gede wadul mah Abu Jahal tah engke urang balik ka Allah bakal loba nu ngageroan Gusti abdi umat salira ya Rasul abdi umat anjeun lol korun maneh mah lain umat Nabi Muhammad umat dewek pedit sarua lol jelema sombong di akhirat teh ya Rasul abdi umat anjeun lol Firaun wayahna kuring hayang loba bala di neraka pan maneh sarua adatna belegug jeung sombong hese balik ka Allah teh Pak keur jelema nu karal itu patut nya ya Rasul abdi umat anjeun kahalangan ku hijab Nabi teh teu tiasa ningal kahalangan ku hijab naon eta hijab kalakuan gorengna urang moekan cahaya Allah nu bijil teh Abu Jahal cek Abu Jahal teh lain maneh mah lain jeung Nabi Muhammad jeung kuring pan gede wadul maneh mah nu gede wadul mah pan uwi paurnya hese balik ka Allah teh matak Allah teh fa alhamaha fuzuraha wa taqwaha nyiptakeun dua jalan nu berbeda nu lempeng jalan ti Allah siratal mustaqim nu bengkok lain jalan ti Allah tapi jalan ti iblis laknatullah matak a'udzubillahi minasyaitonir rajim ari iblis ibu ngawuh teh jeung iblis heuh kudu nyaho iblis matong lalajo bentukna iblis matong hayang panggih jeung jirimna bisi teu kuat tah iblis mah panggihan jeung sifatna ai sifat iblis teh ujub ria takabur sum'ah sombong bohong adigung adiguna asa aing pang benerna asa aing pang alusna geuleuhan rujitan cuaan ngewaan tuh lamun dipikir-pikir teu panggih jeung iblis tapi si bebengong eta aya na awak ibunya batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli imah ratug angen batur meuli sawah muntaber batur meuli motor ka rumah sakit batur meuli mobil paeh naon urang teh asal lieur-lieur teuing geura ieu moal aya nu leuwih mulia batan manusia matak iblis teh ku umat Islam jeung ku jalma nu iman mah jadi alat heureuy iblis teh asli matak paingan dina agama mah barang tuang ku katuhu ngarokok ku katuhu ngaleueut ku katuhu ungah ka masjid katuhu bener Bu dekulem ge malika
artina aya awak keterlibatan ka malaikat karunya eta iblis teu dahar teu nginum teu udud-udud acan mau teu cicing mau dijuru kieu nya moal aya nu leuwih mulya batan manusia matak iblis teh leutik teuing asli lamun urang hirup jeung Allah iblis kabur lamun urang hirup bareng jeung malaikat iblis kabur lamun urang hirup jeung nur Muhammad cahaya Muhammad iblis teu bisa naon-naon Pak da urang mah hirupna jeung nafsu matak iblis teh balan CS besti atuh matak kitu we asa kapuji aya keneh da ngabestina jeung si eta di tahajud ge para bag status Facebook OTW tahajud bar tahajud tutunuhan kunaon jiga nu tunuh tahajud penting barang bare kapakeun miskin cepret foto alhamdulillah parantos santunan Allah Nabi Muhammad malaikat pun mundek barang bere jeung Allah barang bere jeung Nabi Muhammad barang bere jeung malaikat barang bere leungeun katuhu mere nu kenca ulah apaleun kadua mun barang bere kudu bari bunga katilu barang bere keur mupus dosa kaopat mun ibu barang bere niatan keur ngaleungitkeun kasalahan urang di masa lalu ieu mah ngadona namahan geus barang bere teh beungeut batur pada ditagukeun di Facebook matak naon lamun nyarumputnya cek urang meuni hararese teuing jelema kudu kitu ih kalau juga pejabat nu hayang katangar wae berkampanye itu gitu nih barang beri sembako jeung duit 50 beas nanti 5 kilo duit 50.000 meh 2 siki no aduh eta sara rakyat kuat murah iya nah hana negara hana apal pan si eta ngumpulkeun sembakona di imah urang malahan manita ngabagi-bagi ka jamaah teh sudi cik urang teh jadi ustad kudu jadi tim kampanye horoream teuing teu sudi kudu jadi jelema penjilat teu Pak ari nyarane ka pejabat bakal eureun nyarane kana harta aya beak nyarane kana viral aya redup nyarane ka salaki aya maot sok nyarane mah ka Allah taala nu langgeng abadi salalawasna mata lempeng we hirup teu kudu riweuh sok ibu nyarane ka salaki lamun maot salaki teu saeutik awewe stres dikubur ge kuat ulah geuning palebah salaki dikubur kuat dikacak kuburanna bebe abdi teu bade jeung saha di dunya Allah nu nyaah ka diri abdi bade ngiring we dikubur hari Pak MUI nyaahan teuing geulis ulah kitu anggur istighfar ai Bapak MUI pan geus kolot jadi bijak lol urang mah lain kitu dijejak ku aing babokona jordek milu mah ganeng ka ditu ah jeblus ka jero kubur ruang ku sarana roesan deui tah tungguan geus natus rok ponok deui buuk di beureumman deui beger datang deui eta nu rek milu ka salaki ngarwaradul wungkul bener jadi hirup teh sing apal kana gawe heupeula nepi ka dieu nyata jadi lamun urang nyaritakeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah naon gawena nalika geus nyebutkeun asyhadu alla ilaha illallah jeung wa asyhadu anna muhammadar rasulullah abdi nyaksi teu aya di pangeran aing Allah abdi nyaksi Nabi Muhammad adalah utusan Gusti maka Allah belah katuhu Nabi Muhammad belah kenca di masjid teh geuning ta artina Nabi Muhammad teh cerminan sifat Allah teh aya di Kangjeng Nabi coba bayangkeun Allah katuhu na gerhana dikenca da hoream urang lagi munya goreng patut kalakuan ger ngareneng jeung Allah era jadi cerminan sifat Allah teh aya di Kangjeng Nabi mata balikna ka ditu teh umat Nabi Muhammad mah caah pan jalma nu maot mah hayang dihampura dosa hayang lega alam kubur jeung hayang caang alam bawa ta eta da ibu teh pantina taneuh dikubur balik deui kana taneuh matak tong pati gelis-gelis teuing lah kalau ka digeluing-geluing sabulan beak 1,5 juta ari geus maot aduh renyem ku cacing beak nepi ka eta melaan kagelisan keur marab cacing lamun goreng patut maot nanti cacing ge mungeun pait cenah majarkeun Pan abdi mah ngobrol jeung mama gupron pan sok kawangkong jeung cacing makoli jeung cacing teh anger eta makoli waduh lah heuh mun dipikir beak jutaan ratusan juta melaan banget cenah glowing
ibu teu sadar banget glowing da punuk merenge jeung sagelis-gelisna ibu kekeh aku kolot sagelis-gelisna ibu kekeh maut mau ukur jadi para pesiksaana tah geulisan teh hate roh urang ngarah balik ka Allah ku sucia ku kasucian deui innallaha yuhibbu mutahhirin tuh Allah teh mika cinta ka jalma nu sok bebersih bersih lahir bersih ibu hayang apal jalma nu bersih batinna panona tara pernah molototan ceulina tara pernah ngadeng gosip bibirna tara ngomongkeun batur ngalengkahna teu oleh kana bener hatena nyacas bodas otakna dijaga khifdul akli ngajaga akal pikiran eta pak nu suci nu sabenerna kajen buukna gondrong bae lah bae kajen calanana cumpang camping bae innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nya innallaha la yangduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yangduru ila qulubikum Allah moal nempo dadeg pangadeg Allah moal nempo wujud bentuk tapi Allah rek nilai qulubikum hate-hate araranjeun matang geus nu alus mah hate kahartos bu balik ka ditu hayang dihampura dosa hayang ibu dihampura dosa heuh kumaha tuh mun ibu hayang dihampura dosa di akhirat akhiratnya sebenarnya mah dunya cicing bisa salah ngahartikeun bakal ngaco akhiratnya sebenarnya mah dunya dan dunya teh keur akhirat lamun ibu hayang surga di alam akhirat akhirat Allah nyieun surga keur saha nu nyieun surga di alam dunya jadi lamun hayang ka surga di ditu jieun ti dieu kabatur teu oleh akur kata tangga someah wae boga rezeki babagi ka fakir miskin nyararaah imah jompo dipanggieunkeun hate nyacas bodas mun ibadah tararia da katempo atuh pi surgaeunana ieu mah ari teu hayang surga kasalaki cacakar jeung dulur teu akur-akur jeung tetangga parasea boro-boro surga di akhirat di dunya ge ditonyok batur atuh Pak matak surga di ditu geratang tukeun jieun surga di dieu kahartos sok balik ti dieu teh bisi ibu sok nyieun neraka jeung salaki wayahna wih ti dieu teh geuwat tangkep oh aya engke salaki bakal nanya kunaon ai mamah jadi lebay oh hayang surga Allah nyiptakeun surga di akhirat keur saha keur jelema nu nyieun surga di alam dunya Allah ge nyiptakeun neraka di alam akhirat keur saha keur jelema nu nyieun neraka di alam dunya matak adunya majra'atul akhirah dunya teh jembatan menuju alam akhirat jadi puntenkeun akhirat mah da aya Allah ngan ieu dunya milik urang geura ciptakeun surga di dieu kahartos mun sangsara geura sabar tuh pan surga mun boga penyakit ulah rungsing tuh pan surga salaki teu usahakeun bae nu penting dahar nyata urang geus teu dahar keun bae nu penting hirup nyata urang mah teu hirup kubur jieun surga teh di dieu nya ibu hayang dihampura dosa bener hiji jawabanana mun ibu hayang dihampura dosa kieu jawabanana mun urang hayang dihampura dosa urang kudu asak hampura ka jelema nu geuleuh nu rujit nu cuak nu ngewa ka awak urang tah Allah ngahampura ka jalma nu gede hampura ka jalma nu geuleuheun matak lamun aya jalma nu geuleuheun wah geus kitu boro-boro maneh datang ka imah teu datang ge geus bebas jeung urang dihampura babengok sia nu tadi seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara ingat-ingat bisi aya tetangga tara nanya ka ibu lamun ditanya tiap kunyem keur naon dah yang ditanya tah balik ti dieu gedor urang dia geus ceramah jeung nana gerhana eus sia teh urang teh kudu nanya kanu tara pan maneh teh tara nanya ka ai sok kunaon ai sia ai ibu gelon teh lain kitu lain kitu maksudna mah tong saruana mun urang hayang menang panghampura sing gede hampura ka jalema nu geuleuh nu rujit nu cuan nu saha cing eta nu asa hampura dina lingkungan urang ieu hiji tah pakades demi Allah urang nyewani nyebut demi Allah nah yakin ieu warga pakades basa pakades nyalon nah kabeh nyoblos ka pakades kabeh henteu tuh pakades henteu ieu dua tilu ku abdi dituduhkeun tapi pokona mah ti golongan tangkal eta ka dieu henteu cenah biasa taweh nu sekdes tuliskeun tuh ngaran-ngaranna tuliskeun lamun di antara eta menang BLT coret ayeuna keneh
kunaon Pak Kades teu dendam sabab Pak Kades pamimpin ngaran-ngaran pamimpin mah hampura nu kitu nu kieu urang mimpinna nu deog nu sengkong nu bodoh nu boloho nu nyoblos nu teu nyoblos keukeuh urang geus jadi pamimpin mah urang adalah pamimpin wajib bebela ka sasama dina hirup sapanjang eta warga desa ieu kajeun teu nyoblos kajeun nyoblos anger urang nu wajib bela anana tah matak ceuk kuring ge anu bakal menang panghampura Allah mah Pak Kades asa kampura sanajan batur teh pernah ngampanyekeun batur nya kata Korea menjadi kades jika orang menjadi kades aya misalkan anu teu nyoblos aku aing mah coretan kabeh datang ka desa nyeun kakak tungguan 7 jam moal teh dilieurekeun ku urang mah otak paingan teu jadi kades da kitu hatena tak ieu teh makna tina sing asa kampura ka jelema nu geuleuh nu rujit nu cua nu ngewa ka awak urang hayang caang alam kubur ibu gerak oncoran jelema nu poekeun saha eta jelema nu poekeun cing jelema nu dirungrung ku kabingung jelema nu dirarang ku susah hutang ngaweled jangar hooh poek awakna teh mana buktina poek eta ngagantung ku rapia poek hirup lo tak bagian urang ah nu kitu mah tong kades wae urang aya nu boga hutang cep ustad mak menepi ka poek hirup teh era pangijeng jelema cinta kunaon ari emak boga hutang ka saha ka kades sabaraha 2 juta hah tenang mak ku abdi pangmayarkeun caangnya hirupna itu mun dipangmayarkeun caang tah maot teh kuring caang alam kubur sabab geus nyaangan hate batu nuker susah hate batu nuker poek hoyong ibu caang alam kubur teangan nu boga hutang pangmayarkeun ayo cek ibu-ibu teh rada gelo aing geloba kamana cinta ibu hutang nak Bang Emok jeung MBK mun hayang caang alam kubur kudu bisa nyaangan hate batur nuker poekeun katilu hayang lega alam naon atuh proses hayang lega alam kubur gera legakeun hate batur nuker sempit hatena teh sempit rudet matak jelema pinter tong nyalahkeun anu bodoh lamun bener tong mika ngewa kanu salah lamun jelema bener mika ngewa kanu salah berarti si eta teu apaleun bener naon gawena monya jelema bener ngewa kanu salah jelema bener mah ngajak batur jadi bener berarti ngajak berarti situ salah urang bener ajak cenah cicing dina bener tah ngajak nu bener mah lain ngahina wae atuh euy geuleuh aing mah jelema daek kudu ngajak kanu kedulnya ieu mah jelema daek ngajak kanu daek nanaonan hayu pangaosan keur ditiung urang mah da osok ngajak kanu osok ngajak mah kudu kanu barang bere kudu kanu tara waradul tuh matak sing hate teh sing lega lamun hate lega bakal bisa silih ajenan sanajan beda da ustad teh barareda maca tahlil gak nu sarupa ari ibu maca tahlil mun anu maot bapak MUI mah pasti dah sadesa atau kakurilingan aya nu tahlil bari tungkul pa MUI geuninnya nu di juru kieu la ilaha illallah hudang-hudang dahar sia teh esukna teh diajak tahlil hayu cing teh tahlil deui siap genah di tahlil di sia teh mah teu lila nya heudah hees atuh aya oge nu tahlil bari ngagideg la ilaha illallah cing teh mah nah ngagideg batur mah tungkul cenah ieu mah ngarah teh sare we jiga batur tanu paling paur nu muih Pak illallah insyaallah bubar tahlil teh batur balake cerakan dahar cenah mah golokok di buruhan ongkek nah datang ke rumah sakit balik na tengah doni tahlilan cenah nu tungkul nu ngagideg jeung nu muih tetep nu dibaca mah sarua la ilaha illallah tinggal gawe nak cek kuring geus teu kudu nempokeun kasalahan batur tinggal gawe maca sholawat eueuh nu sarupa lamun Bandung jadi es lilin Allahumma sholli wa sallim ala Bandung leos ke Garut jadi aya alokan sholatul hoho salamun hoho ala toha rasulil hoho Garut lenyang ka Banten jadi hohoa di Banten mah hohoa sholatullah salamullah ala toha rasulillah ajib berbeda gaya berbeda cara tapi tetap nu dibaca mah sholawat keneh sholawat
angka 10 5 tambah 5 10 8 tambah 1 10 8 tambah 2 10 7 tambah 3 10 genep tambah 4 ge 10 ternyata menentukan angka 10 berbeda gaya berbeda cara pek silih ajenan da tetep hasil nama 10 kene 10 gegetuk comro misro anger sampe kene sampe boboko ayakan naon deui boboko ayakan nyiru ikul naon deui sok hihid awi kene awi naon mah jeung kudu pas ya. Hanya berbeda cara apa? Berbeda cara. Ustad ge barareda cara mamah hayang ulum ustad anu bari curhat, mamah dedeh ulum naik kan. Dan mamah dedeh mah tempat kesayangan ibu. Mamah dedeh curhat dong, iya dong mah. Soroga abi menyeburutnya teu usaha. Omongkeun ka mamah dedeh. Hanya tak mamah ulum ceramah teh hayang anu nerangkeun Quran jeung hadis nahwu jeung sorok ilmu nage bab ilmu tafsir Al-Marogi Ibnu Katsir Ustad Adi Hidayah. Mama hayang nu pintar ilmu sejarah Gus Muafik anu kamari diundang ku gubernur Jawa Barat. Mama hayang anu pernah viral jeung tukang enteh Gus Miftah. Mama hayang nu jiga ojek online urang. Mama hayang ulum ceramah teh anu lentong Gim tiga gerkalong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya, ucapkan terima kasih sama Bapak Kades. Sangat bahagia bisa hadir di Cianjur ya. Tahu Cianjur itu banyak oleh-olehnya. Yang paling unggul itu beras Cianjur dan tauco Cianjur. Jadi kalau habis ceramah nggak bawa beas berarti bukan dari Cianjur. Lain kode ya mak. Lain kode Gim ceramahna telentong asli. Di depan rumah banyak hansi, banyak yang ngeronda ibu ya. Hansip Haji bertanya dari mana dari Cianjur, bawa apa nggak bawa apa-apa. Kenapa? Kadesnya kumer. Jadi lamun Bapak Kades hayang disebarkan baik hati sama beas dong. Ampura itu lain nyindiran sakadar ngelingan itu. Gimana? Lentong. Jadi berbeda tapi satu visi satu misi. Tong parasya, entah. Ulah tidak takbir tapi ternyata dipakai alat perang. Takbir nu mana nu keur dibela? Pek dek banser dek FPI dek apapun lah pokoknya pek bae ngan boyahna bendera Islam kudu nancleb dina dada sewang-sewangan carana tong sok saban geureuh kana pagawean nu dipigawe ku batur beres suruh da ieu malah lajo wae atuh batur utek-utekna utek-utek kumaha cek itu nah mane jecem akhirna teh masjid sa RT 7 bari eueuh sian mah pirap kada prabut utak-utak jeung jeceng kenu utak-utak kenu jeceng nu kudu ditewak manu meureup tah ya subhana rabbiyal azim keun subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun tah nu kudu ditanya ku emboy manu kieu subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi tah eta nu kudu ditanya kartos sok urang jaga persatuan dan kesatuan. Naon sababna urang kudu bersatu? Urang teh baheula pernah dijajah Jepang jeung Belanda, ayeuna ge urang teh dijajah keneh ku pemikiran bangsa deungeun-deungeun. Tuh pe bangsa batur teh nyiptakeun HP, mata malam Jumaah geus poho kana yasineun. Nyoh HP we. Ibu geus leungit kana wibawa indungna, pan indung ngadidik anak. Ayeuna mah da hareupeun anak teh pan ibu teh TikTokan. Ajojing ayo ajojing. Ajojing ayo ajojing. Eta anak ieu imamah gelo. Leungit dibawa indung teh leungit, Pak. Situ percaya tah. Bapak ge sarua nu dilalajuan, goyang depan, goyang belakang, goyang kanan, goyang kiri, nu sing ngeurepan gebog cau atuh. Mata ayeuna mah dunia perselingkuhan teh Pak ampun nu paling paun ini nyoh HP aduh tereh kiamat aing mah cing atuh kanu kieu patu teh tong ketergantungan teuing nya lebar
media zaman kiwari ulah maka dipercaya dan media mah kumaha judul media mah kumaha judulan Pak kuring datang ka dieu dek di judulan ustad nana diserang ku jemaah bisa wae Pak ulang teh ulah waka percaya cek kolot bae mah tong gacik nampi gancang nampak berita nu kurang nyata mata akhirnya teh ngaku goreng presiden tina media nyaho ngaku goreng gubernur tina media ngaku goreng si A ngaku goreng si B cantang tuh lamun urang berhadapan jeung asli demi Allah nu ditempo jeung nu didenge cantang tuh nu karasa nu ditempo jeung nu didenge cantang tuh jeung nu karasa ieu mah da masyarakat leutik lieur gening bantuan ti pemerintah teh 2M nya nyaho ti mana ibu tina media Facebook tanya tah ka Pak Kades bener bantuan ti pemerintah bijil ka desa bener ngan dituturkeun oge ku program pemerintah contoh koperasi merah putih duit nanti mana nu dibikeun ka desa ya Pak Kades mata Pak Kades teh ibu bae kurang diterangkeun boneka kursi sebenarnya jadi Pak Kades tinggal lewas ka desa cicing we naon da duit di ditu diatur kurang ditu kitu akhirna teh pan Pak Kades mah ukur dituding mata Pak Kades mah teu boga dosa Pak jalan raja teu cereuh Kades teh jalan ngalogak teu balik Kades teh atuh rakyat anu teu kabagian bantuan teu cereuh Kades teh kenah anjir jadi Kades berdosana teh beak nu ngomongkeun kuring paham Bapak pemerintah paham dana dikocorkeun tapi bari dituturkeun ku program-program mereka akhirnya urang teh teu bisa wala kaya tanya geus itu percaya Pak Kades sok tanya apal wangkong jeung bupati ngobrol jeung pada di Mulyadi udah koream urang guru jadi bupati teu sararudi nah nu milih anu batuk ya teh tong so perhatian teuing lah perhatianmu bukan untuk aku tapi perhatianmu untuk suamimu coba salakina batuk kokot atuh gelas nginum teuing coba ka ustad teu yang orang diperhatikeun teu ream ku kolot mah udah eta nu merhatikeun atuh geus kolot teu cenah teu rarayang darma dijodohkeun ku Pak Kades sudi atuh ayahna we cenah kudu daek jeung nini ge maung sare jeung nini mah riweuh kudu mencetan jeung ngabal semang bae da urang hayang seuri sarua jadi menghadapi alam perbedaan mah sakieu we tong lalajo pagawean nu dipigawe ku batur kartos Bu mun aya kagorengan desa ieu ulah coba-coba diasupkeun kana Facebook sa Indonesia jadi apal desa ibu kudunya ka desa sorangan ulah aya kagorengan ditepikeun ka bangsa batur kuring orang Cimaung teu perlu apal kagorengan urang dieu kuring ge orang Cimaung teu perlu apal kagorengan Cimaung di dieu mata media teh kudu bijaksana ngagunakeunananya Bu ulah salaki keur calangap dipoto asupkeun kana Facebook molor bae parah lieur sedih ngusan capek betah kene ibu betah abdi mah sayang balik Pak cenah itu mah betah kene hayang nepi ka jam sabaraha hayang nepi ka subuh Pak hayang ka subuh Pak cenah keun nya antep urang baralik itu mah hayang kana antep cenah nyang can sorangan nepi ka subuh urang mah bau urang baralik isuk sekolah budak di pangpang nama keun we abdi mah ngahaja cing ibu konek keneh teu otak ternyata ada nyebutkeun isuk sakola kana teh ibu minggu berarti ibu teh konek keneh abdi mah ngajebak ibu sebenarnya padahal mah urang nu ngaco rarasan isuk Senin deh nya minggu deh poho sing sarehat utama Pak Kades tah sing sehat sebab jadi aparat pemerintah aduh lain bantrak-bantrak ke jarang aya jelema nu sanggup Pak ampura
nu ngajuru nyerenkeun ka kades atuh nu ka rumah sakit kades digeroan capek salakina nu ngeunah pak kades nu katempuhan capek mata sing sabar pak kades sing sabar sing giat mata ku bapak MUI pangdoakeun ku Pak Ustad Pak Kiai doakeun tah pak kades pemerintahan urang teh ti mimiti kadesna camatna bupatina gubernurna nepi ka presidenna doakeun aranjeunna dipilih ku Allah ngabogaan jabatan moga-moga aranjeunna sing amanah kana jabatanana. Ibu sakitu nu kapihatur bobo sap sapanjang 20 tahun osok ceramah kata si ka Sukabumi kemana-mana kakara di dia aya nu protes jamaah kumaha urang atuh da urang nu ceramah na ge teh 2 jam riweuh teh capek teh aduh ya santri-santri nu hadroh sing istiqomah dina kahadeannya ulah eleh ku omong batur ulah eleh ku hinaan batur ulah eleh ku cacian batur mah ngahina ka urang teh lantaran teu apal saha urangna ulah dibuka urang nu sabenerna naha ulah dibuka bisi ria ai kitu mah keun bae dituding batur oge keun we sia teu apaleun atuh diledekeun bae teu apaleun dipitnahkeun bae teu apaleun sing asa kampura urang teh ngarah di jero engke di akhirat urang dihampura Allah da syaratna kudu asa kampura dilegakeun alam kubur legakeun hate batu nu keur sempit caang alam kubur geura caangkeun hate batu nu keur poek sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana para luluhurna kasuhun meninggali di pamrih hampura anu kateda luhur sahur teu ka ukur sabda nu teu ka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria laban kasalamatan lawang kabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang sigotaka aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Oh, mana sehat?